Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Imam Jalal As-Suyuti ngadawuh dina bajuri mimitina Idul Fitri 2 tahun hijrah Nabi. Tahun kali dilakonan sedih ejeng bubungahan kabeh silih hampuraan dina poenan lebaran anu jalembar lain wungkul baju anyar lain kendaraan anyar taat nu ditambah anyar lebaran anu ayeuna gambaran poe jagana dina poe kiamahna nu sedih jeung nu bungahna kabeh alam jagat takbir dina peuting nu diselir kade omat ulah kulir angur  mah kudu zalikin.